Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal mabni lil fa'il lil maf'uli sareng anapun ari mabni lil maf'ul minhu tina itu fi'il mudhari ma eta fi'il kana anu bukti kana anu bukti non harful mudharaati harap mudharaah minhu tina itu fi'il teh madmuman eta anu didomahkeun pama sareng huruf qabla akhirihi anu eta tetep dina sameme akhirna itu ma teh maftuhan eta anu dipatahkeun nahu yunsuru ari contona eta seperti lapad yunsuru wa yudahroju sareng lapad yudahroju wa yukromu sareng lapad yukromu wa yuqatalu sareng lapad yuqatalu wa yufarrahu sareng lapad yufarrahu wa yustakhroju sareng lapad yustakhroju. Wa alam sareng kudu nganyahokeun anjeun annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah yadhulu eta asub yadhulu eta asub alal mudhari'i kana fi'il mudhari naon ma lapad ma wala sareng lapad la anapiyatani anu nganapikeun duanana fala yughayyirani mangka teu ngarobahkeun ieu ma sareng la sigatahu kana sigatna fi'il mudhari taqulu ngucapkeun anjeun layan suroni layan suruna ila akhirihin nepikeun ka tasrif akhir tasrifan ieu fi'il mudhari wa yadkhulu sareng asub naon al jazimu fi'il amil jawazim payah dipu mangka ngabuang ieu amil jawazim harokatul wahidi kana harokatna fi'il mudhari anu mufrad wa nuna sareng kana nun wa nun tasniyati sareng kana nun tasniyah wal wahidati sareng kana nun mufradah wal wahidatul mukhatabati sareng kana nun mufradah mukhatabah walayah dipu sareng teu ngabuang ieu amil jazim nuna jama'atil muannasi kana nun jama' muannasah lianahu karena sayaktosna itu nun domirun eta isim domir kalau wawi saperti wau pijam ilmu dzakari dina jama' mudzakar taqulu ngucapkeun anjeun lam yansur lam yansuro lam yansuru lam tansur lam tansuro lam yansurna lam tansur lam tansuro lam tansuru lam tansuri lam tansuro lam tansurna lam ansur lam nansur wa lam sareng kudu nganyahokeun anjeun annahu kana sayaktosna kalakuan sareng tingkah yadkhulu eta sok asub alal mudhari'i kana fi'il mudhari naon annasibu amil nawasib payubdilu mangka ngagantikeun ieu amil nasib minad domati tina domah fathatan kana baris fathah wayuskitu sareng ngagugurkeun ieu amil nasib anu nati kana pirang-pirang nun siwanunil jamaati salian nun jama' siwanunil jama'atil muannasi salianti nun jama' muannasah taqulu ngucapkeun anjeun lam yansuro layan suro layan suru lantan suro lantan suro layan surna lantan suro lantan suro lantan suru lantan suri lantan suro lantan surna lan ansur lan nansur wa minal jawazimi sareng eta tetep dina sawarehna pirang-pirang amil jawazim lamul amri ari lam amar patakul mangka kuncapkeun anjeun bi amril ghaibi dina fi'il amar ghaib liyansur liyansuro liyansuru litansur litansuro liyansurna waqi sareng kudu ngiaskeun anjeun ala haza kana ieu lapad liyansur liyadrib kana lapad liyadrib wal ya'lam sareng kana lapad liyadram liya'lam wal yudahrij sareng kana lapad liyudahrij wa minha sareng eta tetep dina sawarehna amil jawazim lamun nahiyati ari lam nahi taqulu ngucapkeun anjeun dina nahyil ghaibi dina nahyil ghaib la yansur la yansuro la yansuru la tansur la tansuro la yansurna wa fi nahyil hadiri sareng dina fi'il nahyi hadir lan tansur lantan la tansuro la tansuru la tansuri la tansuro la tansurna wa kadza sareng eta nya kitu deui kias susah iril amsilati ari kiasan sasesana pirang-pirang contoh
wa ammal amru sareng anapun ari fi'il amar bisigati kalawan amir segat bahwa sareng ari itu amar bin segate amrul hadiri eta amar hadir bahwa mangka ari itu amar bisegate jarin eta anu berjalan alalap dil mudhari kana lapad fi'il mudhari al majzumi anu dijajamkeun paingkana mangka lamun bukti naon ma perkara atawa huruf ba'da harfil mudhari'ati anu tetep sabada huruf kamudhari'ahan mutaharikan eta anu diharkatan patus kitu mangka ngagugurkeun anjeun minhu tina itu fi'il mudhari harfal mudhari'ati kana harap mudhari'na wa ta'ti sareng ngadatangkeun anjeun bisuratil baqi kana gambaran sasesana pi majzuman halna anu dijajemkeun patakulu ngucapkeun anjeun fil amri dina fi'il amar min tudahriju tina lapad tudahrij kana lapad dahrija dahriju dahriji dahrija dahrijna wa kadza sareng eta nya kitu deui saperti lapad dahrij taqulu ngucapkeun anjeun farrih kana lapad parrih qatil kana lapad qatil takasar kana lapad takasar taba'ad kana lapad taba'ad tadahroj kana lapad tadahroj. Wa ingkana sareng lamun bukti itu maba ada harfil mudhari'ah teh sakinan eta anu disukunkeun patah dipu mangka ngabuang anjeun minhu tina itu fi'il mudhari harfal mudhari'ati kana huruf mudhari'ah wa ta'ti sareng ngadatangkeun anjeun bisuratil baqi kana sasesana atawa kana bentukna anu sasesana majzuman barina anu dijajemkeun mazidan bari anu ditambahan pi awalihi dina mimitina itu bentuk naon hamzatu waslin hamzah wasol maksuratan halna anu dikasrohkeun illa yakuna kecualian bukti naon ainul mudhari'i ain fi'il mudhari'na teh minhu tina itu fi'il teh madmuman eta anu didomahkeun patadum maha mangka ngadomahkeun anjeun kana itu hamzah wasol taqulu ngucapkeun anjeun unsura unsuru unsuri unsuro unsurna wa kadza sareng eta nya kitu deui saperti lapad unsur idrib ari lapad idrib wa i'lam sareng lapad i'lam wa in qati sareng lapad in qati wa ijtami sareng lapad ijtami wa istakhrij sareng lapad istakhrij. Wa fatahu sareng matahkeun ulama hamzata akrim kana hamzah lapad akrim binaan karena arah-arah ngadegkeun alal asli kana asal al marfudi anu ditinggalkeun fa inna asla tukrim karena sayaktosna asal tukrim teh tu akrimu eta lapad tu akrimu wallahu a'lamu bissawab.